Sahabat dan nasim abdi nyanggakeun tahiyatul muslimin bendera keislaman anu bernama silaturahmi kalayan diri kumastahmud basmalah sinar hamdalah tegasna pujian ka Allah Subhanahu wa taala ngalem ka Allah Subhanahu wa taala anu mana kos masihan nikmat ka urang sadaya teu nikmat gede nikmat leutik khususna nikmat iman di Islam. Mudah-mudahan nikmat mutos dipasikeun ka urang sadaya khususna nikmat iman Islam. Mudah-mudahan sing dibikeun ka bawah maut amin ya rabbal alamin. Salawat sareng salamna alim ail makmunatan bitaqdi mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya wastana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegakantun para keluargana, sahabatna, ka para tabi'in umumna ka sagenap jami'ul muslimin muslimat, mukmin mukminat anu nyicingan dina agama hak sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yustahabu jeung disunatkeun sunat. Naon hartina sunat? Hartina sunat teh di mana dipigawe menang ganjaran, teu dipigawe teu jadi dosa. Sabab hukum nu dianjurkeun ku Allah, hukum nu dianjurkeun ku agama Islam, hukum nu dianjurkeun ku Rasul, nu dibawa ku Rasul, hukum teh aya 5. Hiji wajib, 2 sunat, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Kumaha bid'ah? Ari bid'ah mah lain hukum ngan kumaha nempelna. Bid'ah nempel dina wajib disebut bid'ah wajibah. Bid'ah nempel dina sunnah disebut bid'ah hasanah. Kumaha nempelna? Pokona agama Islam mah hukumna aya 5. Wajib di mana dipigawe menang ganjaran, teu dipigawe menang dosa. Eta perkara wajib. Dipigawe menang ganjaran, teu dipigawe jadi dosa. Aya sunat, sunat mah dipigawe menang ganjaran, teu dipigawe teu jadi dosa. Aya haram, ari haram mah di mana dipigawe jadi dosa, ditinggalkeun menang ganjaran. Aya makruh, makruh dipigawe teu diganjar, ditinggalkeun oge teu meunang ganjar. Aya mubah wenang dipigawe mangga teu meunang ganjaran, teu dipigawe oge mangga silahkan teu jadi dosa. Eta disebutna mubah. Cara mana ari mubah teh dimeunangkeun. Kumaha perkara menang. Enak urang imah buat tikot menang. Dilarang ku agama, henteu. Dilarang ku Allah, henteu. Dilarang ku Rasul, henteu. Dilarang sok silahkan. Nu diulahkeun teh sombongna. Jadi jalma soleh alus-alus ngan ulah ngarasa soleh. Jalma bageut, jalma baik alus-alus ngan ulah ngarasa baik. Jalma ngarasa daek ibadah alus ngan ulah ngarasa pang ibadahna. Ayeuna dahar 2 piring meunang dilarang, henteu. Dilarang ku Allah, henteu. Dilarang ku agama, henteu. Dilarang ku Rasul, henteu. Dilarang ku sahabat, henteu. Dilarang. Ari biasa bobokok komo tujuanna teh dipake ibadah. Perkara weunang. Daek silakan, embung teu gunana naon, perkara weunang. Boga baju 2 lamari, 10 lamari, moal eusik imah ayeuna baju wungkul meunang sok silakan. Dilarang, henteu teu dilarang. Komo tujuanna jeung nutupan aurat, jeung dipake ibadah. Eta perkara weunang. Tah ieu perkara nu sunat. Disunatkeun di mana pisaumi dina waktu keur puasa. Salah satu asia sunatna, perkara sunatna 3. Ahaduha nu pertama disunatkeun keur rek ngalaksanakeun puasa teh takjilul fitri, ngaburu-buru buka. Ulah ngangke-ngangke buka. Ngan palabadia dia buru-buru buka teh aya we cek kiai cak ustaz ge buru-buru buka karena ke jam 7 isu haye we geus buka dibatalkeun puasa. Da cek kiai cak ustaz cek agama kudu buru-buru buka. Tah buru-buru buka teh intaha koko lamun nyata naon guru busamsi surupan poe geus datang waktu maghrib. Di mana dur bedug ulah dingke-engke buru-buru batalkeun puasa buka. Lamun diengke-engke geus nyata bedug ngadenge geus aya nu ajan aing mah kuat keneh tepi ka isa ge dur waktu isa aya kuat keneh jam 10 peuting ge haram. Lamun teu buru-buru dibatalkeun puasa. Fa insaka kumaha lamun mang-mang. Di teh maghrib apakah encan? Maghrib apakah encan?
jauh ka gunung anggang kadulag jauh jeung ulama meureun. Jauh jeung masjid. Kita beduk apakah encan? Maghrib apakah encan? Pala yuk jalu maka ulah gagancangan anjeun al fitro kana ngabatalkeun puasa akhirkeun bae daman mah. Maghrib apakah encan? Maghrib apakah encan? Ulah waka ngabatalkeun naon sababna? Kumaha lamun ayeuna poek hujan? Dengan kurang dibatalkeun habis maghrib geus poek, hayu dibatalkeun. Begitu aya sajab teh, ayeuna beduk sekali surah beduk mata batal puasana. Lamun mang ayeuna maghrib apakah encan? Kita beduk apakah encan? Mang tungguan lewat heula kajeun teuing lewat 10 menit 5 menit oge atau 15 menit daripada ngabatalkeun kana puasa. Akhirkeun wa yusanu jeung disunatkeun. Anu kudu anu sunat diburu-burukeun teh ayeuna lain dina puasa hungkul jadi 3. Hiji nu sunat diburu-burukeun teh puasa bana buka waktu buka. Nu kadua diburu-burukeun teh di mana boga anak parawan buru-buru tikahkeun sabab deukeut kana dosa. Katilu nu kudu diburu-burukeun teh mayit di mana jalma mau buru-buru puasa ulah diengke. Wa yusanu jeung disunatkeun naon ayat toro di mana ngabatalkeun kana puasa datang waktu maghrib alat tamari tiheulakeun sunatna ngadahar korma. Paling saeutik 3 tadi madur beduk langsung kurang ngabatalan ada korma bari maca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu non itu bode mati kaya arhamaro ini ayeuna eueuh korma. Nu pertama, nu utama korma, korma teh pamaun. Kadua nyaeta cai. Cai urang korma teu boga aya cai utama cai ge. Cai sunat anu amis-amis naon tah anu amis-amis? Nah rujak, naon tah sanggeus cai tah sunatna. Wasani jeung ari nu kadua disunatkeun keur waktu puasa teh takhirus sahuri ngahirkeun sahur. Hari tadi mah di mana buka datang waktu maghrib ulah ingkeke burukeun batalkeun puasa buka. Lamun sahur mah sunatna di akhirkeun. Sahur jam 2 jam 1 geus sahur sunatna mah diakhirkeun. Umpama imsak teh tengah 5 atau jam 4 lewat 20 menit tah jam 4 akhirna sahur sunat utamana. Urang jam 2 ge sahur jam 4 ya urang geus jongjon. Bebas malam yako syarat salagi teu tiba pisaki dina mangmang lamun teu mangmang malam mangmang teu nyaho waktu pala yu akhiru ulah dihadirkeun jam 3 ge teu kudu naon daripada lewat teu kudu naon ai mangmang mah wa yasulu ayeuna teu dihadirkeun sahurna urang teh jam 3 jam 2 terus diniatan sahur rek puasa teh nah meunang ganjaran wa yahsulu hasil as-sahur ganjaran sahur biqalil akli ku saeutikna dahar wa surbi jeung minum. Jadi hasil di mana urang rek puasa sahur ngan saeutik berang daharna dahar teh saeutik ngadahar roti doang ngan sahur umpama urang teh keur dahar karena esa comot karakter beres ngadahar mintos air minum setengah gelas dur teh bedug atawa dur teh imsak imsak karena sahur nah kumaha tah eta hasil ganjaran sahur saeutik oge urang mah can biak 2 piring heuh we aya biak karak 2 cuma 3 cawa mah can ngarasa sahur padahal mah hasil sahur ku sabab berang daharna saeutik minum saeutik daharna saeutik cukup sahur kata ge jadi sahurna urang mah teu ngadahar sama 2 piring 3 piring teh asa sahur teu ngadahar 3 piring 2 piring teh urang mah nyebutna teh lain sahur ingat tibang minum doang minum ancan 2 gelas tibang minum teh tibang sagelas tibang minum doang aduh kaburu subuh ingat teu sahur ieu eta sebusa sahur kajeun teuing saeutik sahur eta wasalisu jeung anu katilu tarkul hujri di mana keur puasa teh sunat tinggalkeun pagawean anu goreng. Naon sababna bulan puasa teh bulan mulia eusian ku perkara anu mulia eusian aku maca Quran nah aku zikir nah aku sholawat tegesan dipake urang ibadah ulah dieusian ku perkara anu goreng minal kalami tina omongan alfaisi anu goreng
paya sunu maka ngaraksa asoimu jalma anu puasa lisanahu kana lisana anil kajibi keur waktu puasa teh rasa tidak ngabohong ulah bohong keur puasa. Keur puasa udah sok bohong naon sababna di mana ulang keur puasa ngabohong hayo ngabohong eta ganjaran puasa teh beak ku ngabohong oge wal gibati jeung gibah ngomongkeun batur beak ganjaran di mana khosmaut tibang saukur capek puasa balik ka akhirat teu boga ganjaran puasa Gusti mana puasa abdi tah Gusti Allah puasa anjeun ganjaran anjeun dibikeunkeun ka si anu bongan anjeun keur puasa gibah ngomongkeun si anu dibikeunkeun ganjaranana naudzu billah malah ceuk sapal ulama mah lamun urang keur puasa 3 kali berturut-turut ngabohong keur puasa 3 kali berturut-turut 3 kali ngomongkeun batur atawa namimah ngadu-ngadu batur diadukeun keur puasa teh ngomong kasih A kieu ngomong kasih B kieu ayo batur pak garut duaan adu-adukeun. Nah, di mana keur puasa batal puasana. Cek sapal ulama, di mana urang keur puasa ngabohong batal puasana, di mana urang keur puasa ngomongkeun batur batal puasana, di mana urang keur puasa ngadu-ngadukeun batur batal puasana. Naudzu billah. Mudah-mudahan ayeuna puasa tos kalangkung ditampi ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kasalahanna mudah-mudahan dihampura ka Allah Subhanahu wa taala. Wa yahrumu siyamu khamsata ayamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli